Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un ari maqalah anu ka 46 eta an Sufyan bin Uyainah katampi ti Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu halaman 18. Qala ngadawuh itu Sufyan teman sing saha jalma ahaba nu mika cinta siman Allah agus ka Gusti Allah ahaba maka cinta itu si iman man kajalma ahaba nu mika cinta si iman Allah taala ka Gusti Allah taala minal ulama'i ti ulama wasolihin sareng jalma-jalma anu soleh. Jadi kieu saha jalma anu cinta ka Allah maka pasti eta jalma mika cinta ka jalma-jalma anu dipika cinta ku Allah, anu cinta ka Allah kitu nya. Anu mika cinta ka Allah saha ulama solihin. Lamun ayeuna pembuktian urang cinta ka Allah, maka buktikeun urang kudu bisa cinta ka ulama jeung solihin gitu. Waman sing sajalma ahaba nu mika cinta si iman man ka jalma ahaba nu mika cinta si iman huka si ahaba nu mika cinta huka man sallallahu Gusti Allah taala ahaba maka mika cinta si iman makana anu dipikaresep makana perkara uhiba nu dipikaresep itu mah billahi ta'ala dina ibadah kalau ta'ala minal amali tina pirang-pirang amal as-solihati nu soleh. Jadi sahajalma anu cinta hijalma teh kana perkara kajalma nu dipika cinta ku Allah maka eta jalma bakal mika cinta kana perkara nu dipika cinta ku Allah. Oh, nah nu dipika cinta ku Allah teh nyaeta amal soleh. Lamun jalma ayeuna ngabuktikeun rasa cinta ka Allah, berarti rasa cinta ka jalma anu mika cinta ka Allah, maka eta jalma kudu resep mika cinta kana amal soleh itu. Lobakeun amal soleh mah teh naon. Oman sing saha jalma ahaba nu mika cinta si iman maka kana perkara uhiba nu dipika cinta itu mah pillahi di Allah taala ahaba maka mika cinta si iman Allah ya'rifa kana yen ta wawuh ukasi iman sa'an nasu manusia kana yen tah henteu wawuh ukasi iman sa'an nasu manusia balias taligilu balita katungkul si iman teh al amala kana pirang-pirang amal fil kholwati dina waktu anu sepi. Jadi kieu saha jalma anu cinta sesuatu karena Allah kitulah pondokna mah maka eta jalma leuwih resep amalna teu dikanyahoan ku batur gitu. Maka eta jalma teh leuwih resep amalna teu dikanyahoan ku batur dina harti ibadahna ibadah sir secara rahasia eta kitu. Tuh eta itu pembuktian urang teh lamun disebut cinta ka Allah teh. Wana qala sareng nukil Sa'al Asqalani Imam Asqalani anna mahabbatal lohi sanyana mika cinta ka Allah eta kismani kabagi dua. Pardun tegasna kahiji pardu wahya ari itu mahabbah eta alba'i satu anu ngajurung ala imtisali awamirihi kana turutna kana parentah Allah wajinabun nawahihi wajinabin nawahihi sareng ngajauhan kana pirang-pirang dilarang ku Allah warido sareng ridho biqadrihi kana takdir wanadbun sareng kaduana sunat wahya itu sunat itu pardu tadi lain kana mahabbah pardu. Jadi nu namina pardu mah tapi wahiyahnya wahiyah kana mahabbah meureun. Pardon. Nya eta ngajurungna kana nurutkeun kana sagala parentah jeung ngajauhan larangan eta disebut mahabbah. Kitu kana mahabbah bener teh. Jeung ridho kana nu geus dipastikeun ku Gusti Allah kana takdir kitu nya. Ayeuna mun sunat wahiyah itu mahabbahna kana sunat kitu meureun nya. Eta ayu adoba yen tangalanggengkeun itu si jalma teh ala nawapili kana migawe pasunatan pirang-pirang pasunatan wa yajtanibu ngajauhan si jalma teh asubhati kana subhat. Namun ayeuna mahabbahna kana sunatnya kitu tah. Jadi eta jalma teh ngalanggengkeun kana pagawean pasunatan ngajauhan kana subhat. Nya subhatnya antara teuing ieu teh nya deukeut-deukeut kana haram meureun sunat antara mubah jeung haram. Indah beres ieu kaul wa qala sareng ngadawu sa asodiku Abu Bakar Siddiq as-Siddiqu nya man sing samadako anu ngarasa si man min kholisi mahabbatillahi tina bersihna
tatina murni na mahabbah ka Allah sagola maka nungkulkeun huka itu si iman naon dalika itu mahabbah antola bi dunya tina nyuprih dunya wa awhasa sareng ngalinghaskeun itu hukana itu dalik anda kalau ngalinghaskeun itu dalik huka itu si jalma anjamiil basyari tina sakabehna manusia lamun jalma geus bener-bener ngasaan tina bersihna rasa mahabbah ka Allah otomatis eta jalma bakal terus katungkul kana perkara anu jelas-jelas dipika cinta ku Allah jauh tina nyupri kaduniaan dina akhirna bakal leuwih linghas danya lawago leuwih giras ti manusia jadi leuwih sibuk nyang hareupeun diri ka Gusti Allah eta kitu wal maqalatu sabiatu ari maqala anu katujuh wal arbuna jeung 40 eta ani Nabi SAW anu sanya Nabi kala ngadawuh Nabi sidqul mahabbati ari benerna rasa cinta pi salasi hisolin eta tetep dina tilu pirang-pirang perkara ya bukti cinta sejati teh aya tilu aya taro tegasna ka hiji milih si jalma teh kalam habibihi kana caritaan nu jadi kakasihna ala kalami goirihi ngelehkeun kana caritaan nu selain kekasih. Jadi lebih mementingkan ayeuna obrolan nu jadi kakasihna ninggalkeun kana obrolan salian ti kekasihna. Eta sidqul mahabbah. Wa yataru sareng milih si jalma teh mujalasata habibihi kana diuk babarengan jeung kekasihna ala mujalasati ghairihi kana mandeurikeun kana ngariung kana salian ti itu habibnya kakasih. Jadi lebih memilih ayeuna bersanding jeung nu jadi kekasih tinimbang ayeuna bersanding jeung nu lain kekasih gitu. Ya disebutna cinta sejati dah kieu. Wa ya taru sareng milih si jalma teh ridho habibi kana karidoan nu jadi kekasihna. Ala ridho goirihi kana karidoan nu lain kekasihna. Itu jadi leuwih keneh nyuprih neangan kariduan nu jadi kekasih tinimbang ayeuna nu lain kekasih. Fa innaman mangka saenyana jalma ahbanu mika cinta si iman ka saean kana hiji perkara bahwa maka aris iman eta abduhu abinda itu syek. Sajalma mika cinta kana hiji perkara eta geus bisa ditangtukeun eta jalma teh abidna eta perkara. Ya Allah ya Rabbana. Buktikeun urang mika cinta ka Allah berarti tembongkeun rasa kaabidan urang ka Allah. Wakola ngadawu saya ya bin Mu'ad wa misqalu khordalatin sareng ari satimbang hiji siki sasawi minhu billahi tina rasa cinta ka Allah eta ahabu leuwih resep ilaya munggu kami min ibadati sab'ina sanatan min ibadati tinimang ibadah min ibadati sab'ina tinimang ibadah 70 naunana sanatan taun rasa cinta ka Allah sanajan sagede biji meureun siki kacang eta teh leuwih dipika cinta ku Kangjeng Nabi leuwih dipika cinta ku Allah leuwih dipika cinta ku ulama Yahya bin Mu'ad tinimang ibadah 70 tahun itu tembongkeun rasa cinta urang ka Allah teh ku cara ngaji geus urang mah kieu ngaji lah wal maqalatu saminatu wal arbauna ari maqalah nu ka 48 eta an Wahab bin Munabbah al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun ari nu ditulis fi Taurat dina Taurat eta al harisu ari kadedemes eta fakirun fakir. Jadi nu ditulis dina Taurat teh eta al harisu kadedemes teh eta fakir sabenerna mah. Aya atolibu tegasna anu nyuprih li saein kana hiji perkara bijtihadi ku nya lenyaan pi isobatihi dina ngahasilkeunana itu se eta pakidun anu leungit lima kana perkara ya taju anu butuh anu mika butuh itu si jalma ilaihi kana itu emak. Jadi kadedemes ayeuna bener-benerna urang nyupi hiji perkara bener-bener kacidan ngahasil hayang hasilna eta perkara eta teh saber teh mah naon anu jalma anu leungit eta teh ngarasa kaleungitan ku eta perkara. Nah kitu intina kitulah jalma anu nyupri bener-bener kana hiji perkara ku bener-bener nah hayang ngameunangkeun eta perkara eta teh jalma nu kaleungitan.
Oh, jadi butuh karena eta perkara. Wa in kana sejen kabuktosan itu si Haris eta malikud dunya anu eta malika dunya dengan milikan dunya. Sanajan jalma eta loba hartana kaya-kaya jadi raja salam dunya tapi kada demes dina harti kapelet ku dunya berarti hayang nyupri hiji perkara terus ku sanyana dina urusan dunya eta jalma teh anger disebutna fakir. Sanajan beunghar ari terus hayang sagala rupa mah eta disebut fakir. Aya mah tegasna perkara baina sama inut itu mah di antara langit wal ardi jeung bumi minal amtiati tina pirang-pirang harta wal jawahiri sareng pirang-pirang inten berlian wal muti'u sareng ari jalma nu taat lillahi taala ka Gusti Allah taala eta mutaun anu diturut linasi pikeun manusia wa in kana senjan kabuktosan ay al muti'u saha eta jalma nu taat eta mamlukan anu dimilikeun ay abadan tegasna mah abidna linasi milik manusia. Jadi ari jalma nu taat ka Allah sanajan eta ma anu taat ka Allah pasti tanya bakal ditaati ku manusia sanajan eta jalma teh abid gitu. Wal qani'u sareng ari jalma nu qanaah ay asakinu nu tenang hatena asakinul qalbi anu tenang hatena inda adamil ma'lupati dina nalika teu aya nu dipikahayang nyawa ridho sareng ridho bikismatillahi ta'ala kana bagian ti Allah ta'ala eta goniun jalma nu beunghar wa in kana sanyan kabuktosan itu si qoni eta qoni eta jaiun ajai anu lapar. Jadi nu qanaah nu rasa tentram kana anu dipikahayang teh eueuh nu dipikahayang ridho kana bagian ti Allah eta sabenerna jalma beunghar nu hakiki sanajan dirina lapar. Waharobat sareng kabur sa imro'atun hiji istri asiratun nu jadi tawanan minin baladil kupari ti sawarena negara kupri wa masyad sareng lempang si imro'ah teh ma mi'atai parsahin kana 200 parsah lam takul bari teu dahar eta si imro'ah teh sayan kana saeutik oge pasuilat baka di taros danya itu si mar'a kaya paeta kumaha kawiyat kuat anjeun kawaiti kuat anjeun alal masih kana leumpang bila akuin kalawan teu dahar pakolat ngadawi imro'ah kula maji tu dina samangsa lapar kuring qoro tu maca kuring kul huwallahu ahad salasa marotin fa asba'u maka seubuh kuring ya Allah ya Rabbana kitu jadi di mana orang kalaparan hek dikersakeun ku Allah sok tabaruk urang maca al-ikhlas 3 wangsulan maka insyaallah bakal wareg. Sabab naon? Narima kana takdir ti Gusti Allah. Intina mah eta narima bahwa di dieu teh udahareun, narima kuring teh keur aya di mana pangaburan, abdi nyuhunkeun ka Gusti ulah jadi panyakit lapar abdi, paparinan abdi kakuatan. Da lapar mah pasti aya, tapi paparinan abdi kakiatan, kasobaran, katawakalan mayunan ieu lapar. Akhirna narima jeung ridho, maka kaya-kaya eta jalmi teh wareg we jeung teu jadi panyakit. Mudah-mudahan we urang nya usahayeuna sapertikeun kitu Gusti. Wa maqulatu tasi'atu wal arbaun nukati 47 an badil hukamai. Radhiyallahu anhu amin man sing sajal ma'arofa nu makrifat siman Allah ka Gusti Allah. Lam yakun maka teu kabuktosan lau ka siman ma'al khalqi sarta makhluk naon ladatun kangenahan. Lianau karena sanyana siman eta lam yuhib demi kacinta siman teh guairullahi ta'ala kasalian ti Allah ta'ala. Lamun bener jalma marifat ka Allah maka moal ngarasa betah moal nyupri kangenahan dina nalika babarengan jeung makhluk. Jadi hayangna teh jeung Allah bae hungkul da ngabuktikeun rasa cinta dengan saukur ka Allah. Waman sing sajal ma'aropa nu nyawa siman adunya kana dunya bianna kana lawan sanyana dunya teh eta paniatun anu ruksak lam yakun maka teu kabuktosan lauk pikeun siman piha dina itu dunya naun rogbatun karesep bal ihtaru balik tamili siman adaro kana lembur albaqiyata anu tetep nu langgeng wa amila jeung amal siman melahapikeun itu akhirah. Jadi lamun jalma nyaho kana dunya nu hakikatna nyaho bahwa dunya teh eta ruksak maka moal mungkin eta jalma teh resep kana urusan dunya balik da milih kana akhirat gitu. Paman sing sajalma aropa anu nyaho siman adlallahi kana keadilan Allah taala
lam yataqaddam maka moal ngaheulakeun ilaika iman naon al khusuma permusuhan. Sabab naon? Jalma nu nyaho kana keadilan Allah moal ngaheulakeun moal nepi ka ngadatangkeun kana permusuhan. Eta jalma teh moal aya terlibat kana kasus sengketa kana kasus permusuhan. Sabab nyaho bahwa karma masih berlaku. Kitu we geus serahkeun ka Allah. Allah anu ngatur kana sagala rupa ganjaran jeung akibatna. Elam yakbalu tegasna moal yang hareup si iman teh. Itu husuma teh. Alai kasih iman li annahu karna sanyana si iman eta kontaro kaningalkeun si iman al husuma kana permusuhan. Kama qala saperti ngadawuh sa'asan rahimahullah. Man sing sajalma arupa nu nyaho si iman Allah ka Gusti Allah ahaba maka mika cinta si iman teh ka itu Allah. Man sing sajalma arupa nu nyaho si iman teh adunya kana dunya karoha maka bakal mika ngewa tah si iman teh kana itu dunia. Faqala Syafi'i radhiyallahu anhu Imam Syafi'i ngadawuh ke dina syairna. Pama maka teu pati-pati hiya ari itu dunia eta illa jifatun angin bangke mustahilatun anu ngalih rupa nya alaiha kana lureun jipah kana itu jipah kilabun ari anjing ari dunia teh eta bangke anu buruk anu mana dina saluhureun teh bangke teh aya anjing hatu hamuhunna ari cita-citana itu kilab eta istidabuha narikna kana itu jipah. Jadi hayang teh ngegelan we tuluy anjing teh. Pain tajtani ba maka kudu ngajauhan anjeun teh akana dunia. Kunta lamun kabukdosan ta kabukdosan anjeun eta saliman anu pasrah di masrahkeun di ahli akana ahli dunia. Wa in tajtad maka lamun narik-narik anjeun bihakana itu dunia najaat maka naon maseaan kakak anjeun naon kilabuha anjing-anjingna dunia lamun urang kasabeuna urang kudu ngajauhan kana dunia keun bikeun da pasrahkeun ka ahli dunia ka anjing kitu lamun urang benar-benar ayeuna nyokot kana urusan dunia maka urang kaya-kaya pabedol-bedol jeung anjing gitu naudzubillah ini ya Allah pasihan abis sifat qanaah istiqomah ibadah istiqomah ngaderes sangkan tiasa salamina nyuprih kana ridona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah.